Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamiarsa hiji warta nu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV sejak kasangakeun dina pidangan warta ku basa Sunda edisi Jumaah Kaping 1 Februari tahun 2019. Simkuring pun ana Tri Rahman nu bade ngalugikeun warta nu judulna BMKG nyambut mapeling tsunami pasca lini di Pangandaran, Jawa Barat. BMKG nyatakeun mapeling munggaran kana ancaman tsunami anu sateacana musibah alam lini nu agengna 6,9 skala Richter anu lumangsung di Jawa Barat dina dinten Jumaah 15 Desember 2017. Kalawan kitu, potensi lumangsungna tsunami atos kaliwatan. Dicabutna membaling tsunami eta ditepikeun BMKG dina tabuh 2,2 lewat 28 waktu Indonesia Barat. Wargi anu kawitna diperingatkeun kanggo ngajauhan ti sisi pantai, ayeuna tiasa balik deui. Samemehna aya sejumlah lini susulan nu lumangsung di Pangandaran, Jawa Barat dina kakuatan 2,9 skala Richter dugi 3,3 skala Richter nami. Kalawan skala lini anu beuki ngaletikan kaayaan permukaan laut di basisir Pangandaran oge balik normal sanggeus sempet turun saprakrense lumangsungna lini. Kepala Desa Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Iwan Herdiawan marentakeun sajumlah wargina kedah ngungsi ka tempat anu langkung aman heula. Ngungsi ka daratan luhur anu salesa hijina kawewengkon Purbahayu. Balarea urang himbau supados tetep waspada sarta maranehna atos ngungsi ka wewengkon Purbahayu. Eta wewengkon arahna teh ka gunung, sanggem Iwan Herdiawan dina dinten Jumaah wengi. Iwan nuturkeun guncangan lini ayeuna tebih langkung ageng lamun dibandingkeun sareng lini dina tahun 2006 di Kabupaten Pangandaran. Wanci eta kakuatan lini sagede ayeuna, saur anjeunna. Nurutkeun anjeunna, dugi ayeuna pihakna terus menangkeun wargi ngahimbau supados tetep waspada. Sacara teori, kejadian tsunami eta jarak intervalna sangga 10 menit ti santos kejadian ini. Nanging ayeuna jarak interval ieu atos kaliwatan, saur anjeunna. Pamirsa, warta dinten ieu urang cukupkeun dugi ka dieu. Mugia janten leuman kanggo orang sadaya, simkuring pun ana Tri Rahma. Sejak amit pungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.